Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Duriat Kabawa Ajal ye dongeng karangan Koswara. Tikaraos para mitra ayeuna tos nincak bagian ka 6. Kaum dangu atuh para wargi sadaya dongeng urang lajengkeun deui. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahet carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang ngegemakeun hapunten nu kasuhun. Para wargi sadaya mangga urang lajengkeun harita Neng Yanti bade pamitan. Harita teh Neng Yanti teh nyaeta nganyang ka Bumina Sukma. Di bumi aya ambu emeh mangga urang teraskeun harita Neng Yanti bade hartos nama pamitan bade ka Bumina kumargi diwartosan yen badira cenah harita teh keur ka Bumina nepangan nu janten ramana. Mangga urang teraskeun. Celak Neng Yanti kana motorna di starter gerung disada geleser maju. Ninggalkeun Sukma jeung ambu emeh sakedeung geus jauh kebat kakalerkeun. Sukma sakedapan olohok bengong bari panitipna manco kepala bah jalan nu bieu diliwatan ku motorna Neng Yanti. Kunaon anggur ngahulang kitu Sukma? Nek mah sok ngareuwas ah. Sukma ngareret ka indungna. Katepas gerayu. Mangga mah duanana muruk katepas gukgek dariuk bari lelembutan Sukma kabawa ku Nyi Mojang nu bieu nepungan tur ayeuna geus eueuh ti dinya. Kayung yun budak teh nya. Saha maksud mah teh? Eta Neng Yanti keur geulis teh bangunna anu ieu akur kasasama galeh geh jeung teu kumaki teu umani. Teu sombong adigung najan anak nu beunghar. Janten mat ieu doa pugu tuh meleliti doa malah masih ganu bageut doa pisan mah teh. Siga nu satia satu kasalaki beda tina rinatna beda tina omong-omonganana. Lumawi oge mah abdi mah pohara atohna kahadean sareng Neng hadean sareng Neng Yanti teh malian anjeunna sasauran kieu ka abdi. Nah kungsi nyarita kumaha kitu? Batan teu laksana ngahiji sareng Kang Sukma kajen teu payu saumur-umur kajen ting paeh ngora-ngora kitu saurna teh ambu. Oge mah aya kitu nanya ngan eta we lah nih melangku kolotna Sukma mah maksud mah nasieun kolotna teu doaeun teu satuju Neng Yanti dikawin ku hidep. Boa Neng Yanti nyebutkeun kolotna ngarepkeun teh kedatangan hidep jeung bapa hidep teh sakadara jijieun Neng Yanti wungkul. Sanu nyaho kanyataanna mah malah sabalikna. Nyari kahoyong mah kitu kaayaanana mah. Naon nu disaurkeun ku Neng Yanti memang leres saluyu sareng kanyataan.
memang ari kahayang mah kitu tapi sing sadar ye mun teh mah kapeurih anu kapanggih katungaran anu karanapan ye mah sukma lantaran teu sakabeh nu diangen bakal sugema kanyataanana mama yakin teu sakabeh anu ku urang dicita-cita bari laksana lantaran loba kajadian nu dianti rasa kabungah nu karanapan kasuisa ayeuna mah kari ngadaguan kumaha hasilna bapa hidup anu ka dieu we sukma heueuh engke bapa hidup datang meureun meunang kumaha keterangan waktu bapa hidup nepungan ieu iramana Neng Yanti urang dagoan we nah ditarima atawa hanteuna panglaber hidup teh nah juragan dulah kali ibu mimi teh jurag mimi teh kersaeun boga minantu ka pantar hidup atawa henteu kitu obrolan antara indung jeung anak harita anu babarengan ngadaguan balikna deui Bahdira anu keur nganyang ka bumina juragan dulah sedengkeun Bahdira anu keur aya di imah gedongna juragan dulah harita ngeluk tungkul asa pohara leutikna rarasaan teh bisang hareupan ku juragan dulah jalma jugala jalma pohara beungharna dieu teh Bahdira balaka ngabejakeun pamaksudanana nu saestu pangna manehna ngahaja nepungan ka juragan dulah puguh we para mitra pikeun juragan dulah mah lir disamar gelap tengah poe ereng-erengan reuas lain dikieuna keur juragan dulah lantaran asa teu sangka sacongo buuk pamaksudan Bahdira ngabejakeun soal hubungan Sukma jeung Neng Yanti. Ayeuna Bahdira terus terang ngalamar Neng Yanti sangkan diidina Neng Yanti rek dikawin ku Sukma. Kumaha tumrapna ka juragan Dulah ngagidir juragan Dulah ngemuka ambek jeung kakeuheul jung nangtungkan tawang nyarita tarik narik nakeran bari putunjuk ka Bahdira nu masih keneh diuk bari cameot. Dira abdi sun juragan mending ngadeg-deg ngomongna Bahdira harita bari ngeluk tungkul. Nate salah eta omongan manisna heuh. Geus ayeuna maneh nyebutna oge. Hapunten. Hapunten para mitra sadaya. Ieu Mang Jaya nu lepati para mitra. Kedah nama kieu. Nate salah eta omongan heuh. Geus maneh ayeuna nyebutna oge tangtu bakat ku ambak teh jeung keuheul pohara ka Bahdira. Rupinya mah henteu sud. Be. Mun kitu mah tetela maneh ngomong padu disada. Tidak teu mikirkeun nu ngadengena naha bakal ambekeun atawa moal cik bisi kami nu salah denge balik ka di ucap-ucapan maneh bieu dira mangga sun sok caritakeun anu mawi teu kaabotan sareng manyawi katampi jisim abdi ngadeheus ka dieu teh sun teu aya sanes saja ngaduwikeun permaksadan pun anak pun Sukma Wire aya maksad sejami harap katuang putra Neng Yanti ka juragan. Kurang ajar. Juragan Dulah teteh nyerag bakat ku nafsu ngagugudu. Tengekeun ku maneh dira. Anak kami moal deuk dibikeun pikeun dikawinkeun ka si Sukma. Ka anak sia. Keulaanan ari kami kudu kableg minantu ka pantar si Sukma jalma eueuh gadag kitu mah. Cadu mungkuk haram dempak ting ari kami kudu gablek besan ka pantar sia. Dira, cik atung geudeung sia teh. Cik sing ngucul ka kujur, sing himang harawang. Kurang ajar ka sebelahan cucunga sia ngahina. Hah, keur kitu jebul Bu Mimi datang. Pohara ngagebegna barang manehna kakara datang ti Citimbun teh kasampak salakina keur nyarekan Abah Dira. Aya naon itu apana bet nyeukseun Bahdira geuningan. Ret Bu Mimi ka Bahdira nu keur cameot murungkut lir ku upal bari pokna. Bahdira parantos lami, parantos agan. Kunaon kitu salaki kuring bet amak-amakan ka Bahdira teh? Margi sun eta ibuna si Dila datang ka teh. Ulah nyebut kitu atuh apana teh sae? Ya, cuma kasabelahan kitu teu perlu disobaran, teu perlu diadaban. Bongan ngalunyap, cucunga ngahina. Kunaon kitu? Eta si Nyai dilamar ku si Dila. Dilamar ku Bahdira? Gebeg Bu Mimi ngagebeg. Teu uyahan teuing Abah. Sakitu geus aki-aki make hayang kawin deui heuh. Bu Mimi reup geuneuh rai pias panon bolotot mencerong ka Bahdira. Bahdira mah tungkul. Da maksud mah naon maksud Bahdira teh? Hayang nyalung. Ngora ge loba keneh nu hayangeun ka anak kuring. Tong torogan teuing teu ngukur ka kujur.
sakit geus pewot make hayang ka anak kuring. Upi maksad mah nyampe dira nyampe. Juragan ulah nyentak ka Badira. Badira jep teu ngomong deui. Ibuna si Dira lain ngalamar keur manehna tapi keur anakna. Keur si Sukma nya. Kurang ajar teu lucunya. Bu Mimi jejebris bari kuraweud harita teh para mitra. Kuraweud hangseur teh wargi sadaya. Nu mata kurang ajar pisan. Sika sebelahan teh tah. Ngeunah we rek ngalawar anak urang keur anakna. Kawas jalma beunghar, kawas jalma cegun we, kawas loba duit. Kawas jalma nu luyuh layak wartabana, bro di juruk, bro di pantau ngalaya di tengah imah. Teu gablek cucungit sia. Teu ngukur ka kujur teu nimang kada rasa. Cing enteung atuh sia teh. Hayang boga minantu ka anak aing. Ngalamar anak aing keur anakna. Ngeunah we ngomong mah. Aya paribasa bilir teu diwengkul eta teh tulangan. Padu we. Badira abdi juragan meninggal permata kuatir kaayaan Badira mangsa harita. Ayeuna lengkep katugeunahna sanggeus datang Bu Mimi. Lantaran nu amak-amakan ka manehna teh jadi duaan nya salakina nya pamajikanana. Boga duit sabaraha juta maneh rek ngalamar anak kami teh ha? Juragan sawios ari teu dipasihkeun mah sun. Jadi mah moal maksa agan. Boga sabaraha juta duitna? Badira kapaksa ngodok saku kampret ngeluarkeun duit lamaranna. Tilu lamar 10 ribuan. Kaduh sakieu-kieu nya agan sun. Harita teh para mitra sadaya. Wios kapayuna mau upami parantos kantenan matangtos ditambihan deui. Ieu maksud teh etang-etang kangopanyang cang we sun. Nah make kudu dicangcang sagala. Memang anak kuring teh moning. Anak kuring teh domba. Teh kudu cangcang sagala rupanya ieu mah. Aya-aya deui we aing mah. Make jeung kudu dicangcang sagala rupa. Ya. Dira loba keneh ye kurangna deuleu malah najan ngumpulkeun 40 tahun oge sigana maneh moal bisa ngumpulkeun duit sakumaha nu diharapkeun ku kami nemongkeun duit sakitu sarua we jeung ngahinakeun ka kami deuleu janten ageung ge nya kirangna teh yun heueuh nya lantaran mun maneh hayang boga minantu ka kami maneh kudu mikeun duit gedena 75 juta kadenge henteu lain deui ngarenjagna keur Badira para wargi sadaya. Harita teh kudu nyerenkeun duit nu gedena 75 juta. Sedengkeun duit 75 juta ceuk cekeikeun manehna. Wah, teu ningali can pernah manehna ningali acan. Malah mah nyekel duit 1 juta sagepok ge manehna can pernah ngalaman. Lantaran kalayan teu eulem-eulem deui Bu Mimi nyebutkeun jumlah duit 75 juta rupiah nu kudu dibikeun ka Bu Mimi mun ngaharepkeun ning janti dibikeun pikeun pipanya dipikeun pipa majikanan Sukma. Kumaha tumrapna pikeun Badira? Badira ngarumpuyuh. Lir kapu ka ibunan lir kapas kapanasan. Leles lungse kaya tangan pangawasa. Teu sangka kanu beunghar teh hayang leuwih beunghar deui sagala rupana. Nyenerkeun kana harta bana jeung dunya barana. Nyenerkeun kana raja kaya. Bakat kuna langsa para mitra Badira nepi ka poho kana kaayaan diri salaku saurang lalaki. Manehna nepi ka nyegeruk ceuri karita teh pohara nyerina. Pohara nyerina taya babandinganana. Nyeri perih nu karasa larawirang nu kasorang pikeun Badira. Asa para mitra sadaya digejretkeun harkat darajat harita teh. Memang kakarasa umur-umur keur manehna narima panghina nu luar biasa cara mangsa harita. Ngaso heula para wargi.
Mitra sadaya kumaha kaayaan Juragan Dulah jeung Juag Mimi. Harita masih ngejeleng bari mureleng ka Badira nu ngarumpuyuk di luhur ubin. Hujan cimata bakat kuna langsa para mitra ras loba kainget. Pang-pang nama kasawang pisah kumahaeun teuing ngalangsa jeung tugeunahna keur diri Sukma. Punyahoeun harepanana rintas di tengah jalan lantaran kacintana dengar cadas. Teas muka kala bisa hancur lamun geus dikempur ku duit 75 juta. Wah, lain deui bingung na keur Badira boro-boro duit puluhan juta. Sanya nama duit kakara puluhan ribu gepan hese keur manehna neanganan. Najan sakumaha tugeunahna, najan sakumaha nyerina, najan dada karasa pohara sasakna, tapi Badira maksakeun tangga ngabagi panenyo ka Juragan Dulah jeung ka Bu Mimi. Dumareda manehna maksakeun nyarita. Juragan istri rawuh Juragan pameget. Naon tidak janten aya naon Badira kadinya rek ngomong naon deui janten artos teh panginten nu aya di sumuhun panginu diharapkeun ku Juragan tuaan teh artos jelema teh gablog duit loba hirupna bakalang layeuskeun Badira catet ku omongan ngaran teh sok catet ta omongan teh namun kumaha sangempun anak Duang Putra teh kalintang bogoheun anak kabun anak teh nya tega Juragan ngantap Duang Putra sina pegat duriat sangempun anak jijeunan anak maneh Badira. Bu Mimi meninggal ngagidir awakna bakat ku amak geus tepi kana puncakna getih nu aya jero waruga nepi ka ngagidir ngagolak atuh parawati. Dengekeun ku maneh Dira bet asa jauh tanah ka langit. Lamun anak kami bogoh ke anak sia nu eueuh araheunana rupa goreng patut turunan jelema teh kaboga pagawean teu gableg. Anak kami Badira rek dikawinkeun kanu jeneng urang Bandung anak dulur kami keneh. Mobilna boga 5 gedongna boga 5. Pausahana ge 5 DKB. Bonapin unggul boga 55 KBG. Duitna ge 5 miliar di bank. Bankna 5. Ya. Mangga kita balik ka ditu Dira. Kami bisi kaburu ku nafsu nih. Jadi sebatkeun istrina jadi 5 orang. Aduh, tos kaungan bojo juga tos kalian geus boga pamajikan 5 cenah kitu bro. Bu Mimi teh sirikna najongkeun sukuna kana awak Badira nu keur aniprak diuk dihana. Dina kaayaan keur kitu datang Neng Yanti bari nuna harita teh parang badanuna motor gancang muru kadinya. Nyamperkeun Badira gancang dicengkatkeun tapi karek oge haok Bu Mimi nyentak. Yanti, antep, motong ditulungan. Antep Yanti, gancang geus ka jero anggur. Asup. Padulah nita asup ka Neng Yanti tapi Neng Yanti teu ngisen di tempat nangtungna. Leungeun masih nyekel pigelang leungeun Badira. Asup Yanti, motong pipilian kana urusan. Bocah atulah nyarekan ka jalmi itu teu gaduh dosa. Nyempet diusir kayak kasopanan pisannya. Kunaonnya aing apa kali ibu teh saperlu sanes ka sepuh we saperlu sanes ka sasami jalmi geuninganan naon dosana ieu kamu make diseuselan sagala cek Neng Yanti nyarita tatag sasat nyempad kana kalakuan dua kolot. Bu Mimi jeung Padulah puguh beuki wani ambekna teh ngadenge anak ngadone mal kitu. Aya bet ngomong ka kolot Yanti si Dira teu gabegaera. Manehna ngado datang ka dieu bari nyebutkeun ngalamar hidup. Cenah rek dikawinkeun ku Sukma hidup rek dikawin. Teu gableg pucus teuing. Nyerahkeun Teh Yanti majar maneh cenah. Pohara bogohna ka si Sukma. Bu memang leres Yanti bogoh ka Kang Sukma. Kang Sukma teh panutan abdi. Jempe sia. Serenteng para mitra Bu Mimi nyamperkeun ka Neng Yanti leungeun kenca Yanti dicentok. Tapi Neng Yanti pageunahan bari leungeun katuhu masih kenyekelan pigelang leungeun Badira. Ih, banal-banal teuing mah teh Yanti. Aduh ngagugulung aki-aki pewot bari oge ngerahkeun ngadon bogoh ka jalma malarat. Masakat ka jero. Moal abdi mah. Asu. Alim. Ai panelnya ngalawan teh ka inung. Manurut ya. Made tapi ibu sareng apa ulah nyekseukeun ka Badira. Margi Badira mah jalmi bager. Badira mah sepuh Kang Sukma, sepuh abdi keneh.
angkeun Bahdira kalebet bumi suguhan sing leres angkeun sing leres kalayan ibu sareng apa kedahnya tujuan pikeun abdi ngahiji sareng Kang Sukma. Bangkawara pisan si Yanti rek nurut moal. Padulah geus ngamangkeun dampaleungeun saya garak nyobok Yanti. Tapi Neng Yanti teh sieunah teu geumpeur, tenang naker manehna ngawalon semutatan. Apa abdi mah geura cabok mangga abdi pada dipaehan oge. Abdi cek paribasa bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walangnya nyakeun. Abdi mah ridho apa ibu mangga lah abdi mah. Kang naon hirup di dunya oge ai kieu mah. Kurang ajar awas ya Yanti. Padulah ngamangkeun dampaleungeun nu geus meber. Rikat ditewak ku Ibu Mimi. Apana ulah? Kumaha anak urang cilaka. Tuh mana tuh dah. Yanti resotkeun si Gira. Maneh geura ka imah buru-buru. Bahdira ngarasa watir. Nempo Yanti pada nyarekan ku indung bapana malah bieu ampir-ampir ade tampiling ku bapana. Mun teu kaburu ditulungan mah ku Bu Mimi ku kituna dumareuda manehna nyarita ka Neng Yanti. Neng, nuhun abah ditulungan dibelaan ku Neng. Namun ayeuna mah tumutkeun ka palai sepuh-sepuh Neng, sok lesotkeun pandangan abah teh geulis. Abah, apunten abdi. Neng Yanti anggur nyuuh kana dada Bahdira bari ngagukuk ceuri. Lain kana dada ku naon Pramitra, kana leungeun hari teh. Anyaking abah bade wangsul pager. Kituna teh bari nyusapan tonggong Neng Yanti. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para mitra Juragan Dulah jeung Bu Mimi nempo adegan kitu teh anggur ting kalieus. Malah kecrot Bu Mimi ngiduh ka panyaweran bangun anu iji deunaker. Abah, hapunten abdi abah. Nyai mah teu lepat geulis teu lepat. Pun apa sareng pun biang mugi dihapunten ku abah. Teu sangki bakal kieu abah. Hapunten aranjeunana anjeunna teh sepuh abdi abah. Neng, tuang rama kali tuang ibu. Taya nu lepat bageul. Abah nu salah malantaran abah mah teu ngukur ka kujur teu gimbang ka awak. Taki dua naki hayu abah bade wangsul. Yanti mangga semontong mewek dina kitu. Siga nu heueuh we sia. Buru-buru ka imah. Dasar lah. Antap si Gira sina mantau geuning. Haros-hos lalaunan Neng Yanti ngomong kieu.
Abah Neng hapunten Abah bade wangsul mugi kajanten yang ieu disaurkeun ka Kang Sukma mangga geulis mangga lalaunan ning Yanti lesot harita teh para mitra atuh tibah dira terus mundur ka tukang berebet lumpat ka jero imah kebat asup ka ngon kebrug munutkeun panto langsung ditulakan ti jero kedebut ngebutkeun maneh kana luhur kasur gaur ceurik ka nyerian ari Bahdira badane Yanti ningalkeun manehna pok pamitan ka Juragan Dula jeung ka Bumimi bari leungeun nu kenca teu reureuh nyusutan Cipanon nu masihan pipi nu peot Juragan hatur nuhun kanya pangangkeun di agan sakulawargi dina danget ieu hapunten sabudaya kalalepatan ayeuna jisiu adi premios bade wangsul solongkong Bahdira ngasongkeun leungeun rek ngajak sasalaman ka Padulah tapi jor karek mantong balah leungeun Bahdira ku Juragan Dula dikepeskeun cengkat Juragan Dula asup ka jero imah Juragan istri Abah premios bade wangsul angger teu kapok moal ngasongkeun leungeun ka Bumimi tapi sarua jeung Juragan Dula Bumimi ge mungin narima leungeun Bahdira jong kaki peot tak mantok mah bating omong barina ge bejakeun ka si Sukma awas mun ngadeuketan deui nang Yanti tau rasa awas bawa maneh dira bawa anak maneh si Sukma urang kumaha ni nincak ieu tempat kardi kardos ning mangga atuh pemios Bahdira rumangieun harita kaluar tina teras eta gedong lempang anu sabruk-brueun labuh alatan awak leuleus lungse taya tangan pangawasa Bahdira kaluar ti buruan beras ka jalan desa kebat lempang kawetankeun bari teu ngalieur deui ka tukang geus jauh lempangna Bahdira jengkat Bumimi oge asup ka jero imah bareng harita torojol aya Mang Emed cebulna ti katuhun gedong luak liuk sakedeung tetela dununganana geus ka jero imah geus kitu mah berebet Mang Emed ka jalan nuturkeun Bahdira sakedeung geus ka udag antara manehna jeung Bahdira tinggal aya meureunan 10 meter deui mah kituna Mang Emed ge ngarasa heran lantaran Bahdira lempang geus jauh ayeuna geus tepi ka pengkolan palebah laneuheun pasir Sanghyang Abah saha tadi nu ngagerawan reg Bahdira lempangna eureun ret malik ka tukang breh Mang Emed ngajanteng tukangeunana Abah antosan sageda rurusuhan Mang Emed nyampeurkeun ka Bahdira ieu heula dinya Abah eta geuning aya tunggul tangkal mahoni aya naon Jang Emed menira leuwas Abah teh henteu di dahulu nungan Jang Emed Bahdira harita leuwas oge sok sieun Mang Emed budag manehna alatan dititah ku dununganana tidak leuwas Abah detaya nu ditah ka kuring kitu Mang Emed jeung Bahdira gugek dariuk dina tunggul tangkal mahoni nu aya di eta sisi jalan Mang Emed ngaluarkeun dompet nasi horeng ngarek ngajak udud mererak rokok sabatang ka Bahdira nyesep bah uyuh boga rokok alus geuning me kalau san tadi masih hancur tepang sereng anak rancek awas atas di sawah lumayan diberi 3 bungkus bah kusi waya ngodok saku baju sok mikeun 2 bungkus rokok weutehan keneh ka Bahdira ibala ka Abah uyuh atuh nuhun teuing Jang Emed meuni loba-loba teuing atuh ieu teh Abah mah sabatang ge cukup atuh sabios lah kanggo ieu tapi lumayan kanggo di bumi mah sesep akhirnya urang serekan saterusna Bahdira jeung Mang Emed ting pelenyun udud bangun nu nikmateun atar malahan keur saheulaanan Bahdira poho kana nyeri poho kana katugeunah hate nu aya ayeuna harita teh para mitra sadaya najan keur saheulaanan ngarasakeun nikmatna rokok nu diudud bari dihihidan ku angin anu tiis ngahiliwir seger karasana tembus kana sumsum kana balung bah kumaha Jang Emed aya naon atuh menira leuwas awal teh puguge tadi teh bakal diudag ku Jang Emed sagala aya naon cing sok caritakeun ka Abah pokona mah belak-belakan we caritakeun tema Bahdira bari paneutupna manco ka jauhna manco ka palebah pasir Ciganti punten pasir Cantigi nu ngajegir kiduleun pasir Sanghyang kiduleunna tempat caricingna Bahdira jeung Mang Emed harita teh para wargi sadaya ngaso heula ngaso
Mitra kaumdang manuk-manuk recep di sarada patemalan begernaker suka bunga peda alam beng rasta lenglang taya aling-aling jauh kana pi hujanin eta manuk-manuk nu baraceok bari tinggal lebar dina tangkal kai nu hiji tangkal kai nu sejen deui di antarana aya oge manuk-manuk tinggal lebar tina tangkal awi kana tangkal kai maranehanana siga nu ngabeberah kana kaayaan Bahdira nu ayeuna keur diuk ngareneng jeung Mang Emed sangkan keur sahilaanan mapoho kana kasusahna. Aih kabunten abdi teh bae. Tadi teh dia sanungan sun. Sanes tega, sanes teh karunya emong dalah kumaha atuh bingung ka abdi mah. Nyaan mayunan eta mah bingung kitu. Kedah kumaha tindakan abdi kitu salah kieu tepat kitu. Ceuk Mang Emed nyarita daria najan manehna tukang heureuy. Tapi bisa sawaktu-waktu manehna daria. Bahdira jadi ngajak-ngadak inget deui ayeuna mah kana kajadian cikeneh nu kaalaman di imahna Juragandula. Waktu manehna ngalamar keur anakna, ngalamar Neng Yanti keur anakna. Lantaran meunang katerangan ti anakna tinggal datang wungkul kanu jadi indung bapana. Da geus sapuk cenah para mitra padahal mah geuninganan. Si horeng indung bapana mah teu doaeun. Teu hayang manehna boga minantu ka anu jadi anakna. Atuh para mitra jeung deui Juragandula jeung Juag Mimi embungeun boga besan ka Bahdira. Para mitra Bahdira nyarita. Memang kahardi kukuring oge Jang Emed. Mun Jang Emed ngalanto nyampeurkeun nyarita, weuh tangtu bakal kabarerang. Teu salah anjeun mah Jang Emed, henteu. Pokona mah Jang Emed mah teu salah. Anu jelas-jelas salah mah Abah gitu. Salah kayan Abah teh Jang Emed. Rahuh Bahdira ngarahuh redalila kana dada karasa asa anu ninihan. Loh. Nya mah ke Bahdira nu lepat sagala teu kahartos deui. Abah teh nya kitu teh we rumasa teu ngukur ka kujur. Teu ngomong kana awak teu nalipak awak sorangan da kitu. Sarua jeung Abah teh ngiduh ka luhur we, ngiduh ka langit, lamokot jadi sorangan tak kitu. Kudu maksud Abah kumaha teh kartos teh? Mang Emed penasaran. Maksud Abah teh. Abah teh lahuta make hayang bebesanan jeung jalma pangbeungharna di kolong langit. Sarua we jeung piit ngeneuk-ngeneuk pasir jog-jog neureuy buah loa cecenet mane kiara. Di mana dibandingkeun teh kitu? Jadi sarua jeung Abah teh bonteng ngalawan kadu atuh sedeng kadu teh saking teulasna jaba cucukan ai bonteng sifatna model Abah aluh nya hipu nya regas tah kitu nu matak Jang Emed. Abah teh teu ngukur ka kujur pokona mah kitu teh we dasar teh we atuh. Heueuh Abah teh make hayang boga minantu ka anak jalma juga lah sagala loba eta disisuk baheul anak Abah. Make hayang boga pamajikan ka Neng Yanti. Jelema budak beunghar, budak geulis, budak pinter bari jeung anak nu beunghar. Beunghar bari agul ku kabeungharanana. Padahal kudu nama Juragandula teh sadar yen harta keuna ku beak, bana keuna ku beak. Ieu mah harta dipake somong adiguna, kakayaan dipake alat pikeun ngahina ka sasama jalma. Loba duit dipake nganyeri ka jalma sejen. Nya atunya make aya nu beunghar jeung nu miskin jadi we loba ka nyeri jeung kapeuri. Da ieu dunya model nu kaalaman ku Abah teh. Mohonya jutu sangki bakal kitu dunungan abdi teh bah. Mang Emed dina ngomongna para mitra sadaya kawas nu ditujukeun ka dirina pribadi ngagereneng bari teu karasa manehna dina hatena miluna langsa milu tugenah kana nasib nu karanapan ku Bahdira. Hawatos kening Yanti we anu mah pohara ageung ka cintana pun kajang sukma deui. Samali abdi ge sering nyarios di anu nganti teh bakal sugema sajeroning hirup nu mangcang asa tiasa laksana nikah sareng jang sukma kitu. Disangki Juragandula kali jarwana bakal mengaskeun harapan nu janten putra. Kawas nu teu anom heula we, tinggal rasakeun kana kaayaan manah nu janten putra kitu. Geus ilahar di mana-mana ge Jang Emed. Yen kolot masuk hayang menang sorangan, kabisanangan sakadar ngatur mutuh eta.
kudu kitu kudu kieu bari sagala rupa kudu diturut kudu digugu tur teu mikirkeun nah anu jadi anak teh kumaha ka aya nu sabenerna kumaha ka hayang nu sanyana aya geus beurang jenjang emeh dek balik ka badenya badira cengkat tina diukna waktosna see para mitra dugi ka dieu heula carios nyambung nuju dueuna nyaeta duriat kabawa ajal ieu dongeng karangan Koswara dina bagian kagenep. Insyaallah emi urang tepang deui dina bagian ka-7 sapunya pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae.